Anjeunna kagungan dua prameswari, namina Dewi Naganingrum sareng Dewi Pangrenyep. Anjeunna tiasa sasarengan, mak tahu-tahu mun jika aya kajadian panghianatan ka Dewi Naganingrum. Hiji dinten dua prameswari ieu kakandungan sasarengan. Nanging Dewi Pangrenyep ngababarkan ti payun dibantos ku Dewi Naganingrum. Putra Dewi Pangrenyep dipasihan nami hariang banget. Atur nuhun Kanjeng Dewi Naganingrum atas ngabantosan abdi. Engke dina waktosna abdi oge bakal ngabantosan Dewi Naganingrum. Sawangsungna ai Dewi Pangrenyep dupi ieu urang kali pasihan nami naon. Bade dipasihan nama hariang bangga Kanjeng Dewi. Tilu sasi saaptos lahirna hariang banget, Dewi Naganingrum ngababarkan dibantos ku Dewi Pangrenyep. Abdi sareng Dewi Pangrenyep bade pangantosan Dewi Naganingrum badan. Saya atur nuhun. Putrana Dewi Naganingrum baban, nanging Dewi Pangrenyep kagungan rencana anu awon, nyaeta bade hijau putrana Dewi Naganingrum. Upami iya, urang kalian dia bisa jadi putra abdi kainan tata kerajaan. Urang ku bentok ku kiri, bawa ibuna, bawa putrana.
tiasa tinggal di kerajaan lagi. Nama tong kayak gitu ini. Tak peduli. Dewi panggilnya bagentos bayi tadi kiri. Jantan tekan tinggal, yang bea tetah diputuk. Wengina waktu tuang sami-sami. Dewi panggilnya darioskan perkawis ia ke Prabu Brahma Wijaya. Gusti Prabu, coba kamu lihat itu anaknya Dewi Naganingrum. Sepertinya dilaknat. Dewi Naganingrum ngababarkeun siri ku manusia. Hatur nuhun Nyai. Ieu teh kanggo sadayana. Aya keluarga yang dilaknat dan terus itu kabawa dari Enjingna karaton buliga. Prabu anu nyaki yang prameswarina dilaknat. Margi ngababarkeun kirim masihan parentah ka aki panasehat. Kanggo nyandak Dewi Naganingrum. Katengawan supados dihukum mati. Nanging aki panasehat anu wijaksana kantos pentaigan upamina dasrakan kesal. Anjeunna ngantepkeun Dewi Naganingrum di lebet wana supados tiasa nyambung panghirupanana. Punten anu kasuhun Kanjeng Ratu. Kersani abdi kedah ngalampahkeun ieu hal. Jalaran parintah di Prabu Brahma Wijaya Kusuma. Saya sakit, nanging abdi bade dikusawar. Upami aki mendapat abdi, nyuhunkeun pitulung kanggo ngadani anjeunna. Sumuhun daun Dewi. Abdi atap nyayogi dan rorompong. Kanggo inggih. Mugi kersa beri samentang. Tapi di hilir walungan aya aki namina aki banget terang nuju Marios bubung laukna. Anjeunna lelas nalika mendakan karanjang anu kasendeu di dinya. Di jerona aya murang kali pameget anu kasepna kabina-bina sareng indog anu masih geblek. Pinu buka asih aki sareng ini balangan terang mula sarang orang kali ieu di katumungku janten nolongan gagah dua sigar. Waduh, kumaha ieu? Aya kesut. Aya keturunan karaton nih. Tadi ya? Aya naon ki? Aya keturunan karaton. Gusti pangkat jujur deui urang mati. Kumaha upami urang kelas laki. Margi urang oge hoyong ka Bima tapi karasi oleh. Habis banget. Setuju. Ayam ayamku
urang kali mimiti ngicap dewasa. Dugi kahiji dinten aki balangan terang ngajak eta urang kali kanggo angkat ka leuweung. Lamun kita kurang indit ke gunung. Ayo abah si Gana ya tinggal sepeun. Aki balangan terang sareng eta urang kali mimiti nulusur leuweung. Saterasna mendakan seueur satu anu dipikareseukeun di eta leuweung. Abah salah naon eta teh? Eta teh ciumna. Abah lamun eta teh satu naon? Lamun eta teh wanara. Abah namina saya pisan abah. Kumaha nu abdi cium manala? Kan abdi teh cenah tampil ge. Waktu terus dimangsung. Cium wanara oge parantos janten pamuda anu gagah. Dina hiji dinten, aki balangan terang nyauran anjeunna kanggo hiji panjang anu kalintang petingna. Kang, hidup teh udah dewasa. Ini lamun ke Gunung Padang sekaligus dari asal usul keluarga. Mangga bah doakan yang restuana salawasna ya bah. Tapi juga mau ngintipin ini. Cium wanara oge ngamimitian pambarana. Medan anu jelamungan teh teu henteu gampil. Anjeunna kedah nembus leuweung geudagan dugi karasa palai mimiti nyerang salirana. Duh, kalau bahan ieu teh nyaman tahaga tapi lepas sadar menjeur. Nalika cium wanara nuju ngasong, ujug-ujug tanda gidir. Jati diri makhluk raksasa muncul tina sela-sela luha anu poek. Cium wanara ruas kacida, nanging anjeunna nyodian tetep tenang. Anjeun teh saha? Nah, bisa ngomong. Anjeun kan lain manusia. Kuring teh nagawiru nu ngajaga Gunung Padang. Aya naon hidup datang ka dieu? Nabi abdi cium wanara. Asalnya di desa Cigeger Kalong. Maksud abdi ka dia teh hayang nyari abu di Gunung Padang yang nyari saha wae anu bisa ngajaga untuk ieu. Maksud hidup ka dieu teh saya bisa. Di dieu aya saurang pertapa sakti anu bisa dipanggihan. Ngaranna Arsi Raja Sukaresi. Hayu ku urang anterkeun jalana. Ari eta endog mah keun ku urang di bantuan di karemanana.
Pastiakti cium mana asalnya di desa Cigaga. Maksud abdi ka dieu teh hayang guru kapan kita. Oh, diterima. Tapi aya salah. Hidup kudu menggunakan dia. Hayangna bijaksana. Tahun-tahun cium wanangana panin dugi ka hiji dinten sang duku mau parantos waktosna cium wananga mulang dari kadunyana. Hidup teh asep jauh luhur. Saya ieu kulit sabar kita sababna hidup sakti kajian ayeuna saya segera balik ka bahwa ieu saya nuhun guru abdi ngajanji ngagunakeun ilmu ini kalayan bijaksana. Cium wananga oge pamit ka guruna saterasna mulang bari nyandak hayang jago anu parantos pegang dinten demi dinten palangsungan. Dugi ka hiji dinten prajurit karajaan Supi nyandak waktos tantangan kanggo anjeunna. Anjeun teh ciuman anak simkureunkan putusan di Kerajaan Galuh. Simkureun ngundang anjeun buat ke Kerajaan Galuh. Bakawis naon abdi kedah ka kerajaan. Abdi kedatangan anjeun Galuh ayam jago hebat. Dia bakal aya adu ayam jago. Supaya anjeun ngerekeun ayam sang raja lanjut menangkan sakenah kekuatan kerajaan Galuh. Mangga abdi supingkan itu kanggo uji kekuatan hayang abdi.
doa salamtu ka ibu lama angkatna anu parantos masuk sangat ngabesakeun anjeunna kalayan pinungku ka asli. Aki ini abdi badai nioslah nyumbangkan piduana yasi jeung ini Pagana. Barang mugi ka alun-alun karajaan ayan teh kasidana menang kumana ngadep kalayan pintu kepercayaan intayuneun para prajurit serta penasihat kerajaan. Bawa ayam digakin, wah mungkin bisa menang. Kalau ayam masuk, lawan bola ayam kuring. Nah bisa ayam saletik itu gelut dan ayam kuring. Penting dia bisa makan ayam panggang ini. Ningali hayang prajurit parantos cium wanaran ukur kumecap sedih kawantun anjeunna narik perhatian salah sarios panasihat karajaan anu saterasna enggal-enggalna geus ka sanggajal. Gusti Wijaya sim kuring ngalihat ayam saurang budak lalaki gagah nu ngamawa hayam nu cacak samentosna ieu ayam biasa musuh nu cocok untuk Prabu. Tahan Amina. Kuring hayang lawan. Ayeuna cium wanara papayun-payun langsung sanggaya di tengah-tengah area. Kuring hayang lawan.
setengah kerajaan itu kering dibikin kemarin. Hasil menangkan etapa di Gresik, akhir nama-nama berkata, maneh nami setengah kerajaan baru, nanging kalian anu ngarasa yen eta teh hakna. Jadi ngarasa sieueus kadandra. Mana tuh fokus di muka dia perayaan dan diberi kayak mana lagi. Dina lakon biasana Ciwanara urang biasa putih piulang anu kacida luhurna. Yen babeureun jeung kajujurna moal biasa dicalakan dengan ku kalitan. Sangsara jeung pangusiran anu dialaman ku anjeunna sanes lahir tina sadarana tapi janten dodoja pikeun nempa kateguhan. Maneh supados janten jalmi anu bijogja bijaksana. Dina kahuipan sapopoe ieu carita niretan urang sadaya sakan ulah gampil puyeng atanapi ongga sarepan nalika nyung harepan kateudilan jeung cocoban ibu sabab memang perahna kasabaran jeung kajujuran teh bakal nuntun urang ka jalan kamuliaan. Aturkeun salam. SMP Santai Sub 2. Asik. Friendly. Oke. Semangat. Asik. Oke. Baik saja. Sigma. SMP Santai Sub 2 S-nya Sigma. Unity. Semangat berjuang itu 2 kata. Udah keren. Mantap. Ngantuk. Oh, oke. Lulus. Sanius. Asik.